Assalamualaikum dulur. Jadi tadi na video ayeuna urang rek mulas culiwak versi terbaru ieu mah gesta bisi rek narutan mangan teu ge teu naon heuh. Ieu mah pokona mah madodet terbaru pisan pokona mah sok geura curungkeun heula wecetna heuh me aya kitu posisina teh. Pokona mah tong poe tadi pencet jempolna tong poe di polo-polo akun urangna. Jadi ieu heuh culiwak terbaru versi urang heuh tah pokona mah marane tonton ieu video nepi ka akhir moal gagal ieu culiwakna ge bakal madodet di internasional teh ya guys. Tah ayeuna urang bere garis heula dua ujung jeung ujung posisina teh heuh supaya naon cenah supaya alus atuh tingalinya garis dua ujung ke buleutkeun heula ka handap tah sanggeus teh eta teh tingali we engke geura sesana bakal alus pokona mah ieu mah beda dari yang lain pokona mah. Urang teh dina ningali gambar ieu teh ningali di si Jack peuting kan urang teh peuting teh katon si Jack heuh anjir Jack cik urang teh alus gambarna euy. Ku urang rek dikontenkeun ayeuna engke peuting cik urang teh di imah urang heueuh sangkop baek dikontenkeun mah kumaha maneh we cenah kecil lah cenah. Jadi ayeuna urang dikontenkeun heuh tah ieu gambar teh heuh pokona mah ieu gambar bakal alus pisan marane bisi rek narutan kop heueuh pokona mah moal gagal ieu gambarna ge. Sok we geura tonton ieu video nepi ka akhir heuh pokona mah eta tong poho dipencet jempolna dulur. Lanjut we enak kana mulasna heuh tah ayeuna tinggal dibere jarum ka handap dicogakan tah dikitukeun heuh supaya naon supaya engke aya jang panonna kitu heuh. Jadi meh teu hideung teuing ngageblek gitu lamun digeblegkeun kabeh mah atuh moal bakal hideung pisan ngageblek katinggalina di luhurna bakal ada hese. Tah ayeuna pokona mah lanjut anu kaduana heueuh tah geus disaruakeun ujung jeung ujung teh saruakeun ulah henteu sarua gitu pokona mah ieu tanpa pola ieu ge heueuh nyeun teh. Sok we geura tinggalian bisi aya pola mah ieu mah pola heueuh gambar ge alus. Teu kari make pola oge urang mah galus kieu heueuh komo mun make pola heueuh mun make pola mah ketang teu bisa urang mah nyieunna ge. Lanjut we ketang ayeuna kana mulasna tah ayeuna bere cogak luhur jarum saeutik merah da naon cenah meh aya pantes atuh meh teu goreng teuing luhurna kitu teu nya seremnya katinggalina heueuh. Anggeus teh eta bere koneng tengahna taboolna ceret konengan kitu merah da caang heueuh merah da jiga naon nya disebutna teh culiwak naon sok geura marane ieu komen-komen ieu ngaranna culiwak naon. Urang ge teh teu apal culiwak teh culiwak naon ngan ieu serem euy culiwak cek urang ge heueuh moal gagal ieu culiwak teh euy serem pisan pokona mah. Tah bere koneng heueuh sanggeus dibere koneng teh bere panon tah ieu gigirna engke teh dibere panon ku beureum tuh heueuh kakarikeun di beureum tah ceret tuh dibere panon ku urang heueuh merah da alus tuh cogakan ceret tuh panonna teh kieu anjir gamar ieu euy sok teu alus kumaha. Da apa mararai kabita nyieun sorangan heueuh sok leuwih kabisa ieu mah simpel tanpa make pola tah enang bere luhurna saeutik luhurna mah M we heueuh tong nu ribet teuing kitu gambar teh di M-keun eta luhurna dikitukeun aya eman cogakan kitu heueuh da ieu mah ciri khas urang biasa tah bisi ek narutan kop cek heueuh. Ieu mah culiwakna ge eueuh nu bogaeun heueuh tah kitu dulur pokona mah culiwakna teh kursa kieu nun pisan kamari keur nonton tah kursa kieu gambarna teh tah alus pisannya heueuh pokona mah tong poho dipencet jempolna tong poho di polo-polo akun urangna tah ningali gambarna geus jadi heueuh madodet deui internasional kieu gambar euy meni edan kieu pokona mah tungguan video urang salanjutna heueuh pokona mah nuhun.